Qala ahlul ilmi tos masihan kabar dicatatna dina kitabatul ijar khususna kanggo panganten anu anyar aya opat rupa kade singkat talar dina samemehna malam pertama ulah wakangalaan kana calana tapi kudu ngamulai heula maca salam sinareng maca doa ami ape pisan keur panganten lalaki kedah ngalakonan nu opat rupi mimiti cepeng panangan si istri bari lemah lembut turta hati-hati summa tuluy bagian nu kaduana heungeun ngarayap kana lebah dadana bari ngaranos dua gunung kembarna supaya istri naik dina syahwatna geus kitu pamanasan nu katiluna cium pipi kanan pipi kirina ka istri urang anu sangat tercinta bari hate bunga turta bahagia ieu bagian istri kaohna bacakeun bismillah sinareng duana waktu bade ngasupkeun kana mutuna kana loket godekan bolong tengahna tamu sakitu kade urang hilang papatati ahli anu tos tercatat tertib di luhur nepikeun kahandap pasti hasilna ge nikmatur mantap wali badihim sapali ulama masihan terang doa meme senggama supaya tertib dina ngaji mana kena kana aturan cek agama di mana caroge bade ngawinana langkah suku menuju kana kamarna sok bacakeun heula salam pertama palebah lawang pantoka kamarna assalamualaikum ya babar rahman teras dijawab ku istri nanti dalam bari ngajawabna lembut lalaunan Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin geus kitu secara gena nyepengan dua panangan istrina digenggam bari dibarengan ku bacaan macakeun raditu billahi robban